Ang dia jere jaluk pegawaian. Ang 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 Pusing aing mah ieu kedeng deui bulan puasa. Kedeng deui deh. Aduh aing mah maning pagawean can meunang. Aduh. Kumaha ieu? Aduh Gusti. Ieu. Kieu we lah heula ngalamun sugan aya turun di mana we lah. ang Anak apa, Pre? jaluki ora nyaut-nyaut. Iya ning ge ngelamun ang ora punya pegawaian kok. Ana pegawaian ora, Pe. Ana ning Pak Haji Ning ndi pajine ning kebon ngurus apa? kebon. Kebon ya wis lah. Baiklah, ayo. Ya wis ayo. Aing jadi gaganti si Kardun, aing segala yang balik ke desa di budak teh. Apa sih aing jadi gaganti na aing mah. Kasbonnya kasbon, duitnya baik, dicopot teh. Gawe nama aing angger Kardun. Assalamualaikum. Salam. Pri. Kieu kakang nyong jaruk pegawaian. Oh, jeruk pegawaian. Nah, Haji lagi butuh pegawaian. Si Kardunnya balik. Tapi Yen, siap beli kakangnya. Siap beli Kang. Siap benar. Ayo diantar. Paling ge urus-ngurus pegawaian gantikan si Kardun. Pegawaian ning kebon ya. Iya, ning kebon beli ngebabat. Ya, terus pegawaian ning kono bae. Iya ning kebon beli ngepanen jagung ya. Siap kan? Siap lah, Kang. Siap ya wis. Aduh, liar euy. Coba rek lebaran si Kardun segala yang cuti deh. Hayang lebaran di lemburna. Kanu ngurus kebon, iya. Si Engkuy ngurusan kebon belah ditu. Gila moal gitu. Mun bisa matere ya deh. Mun ngurusan di. Liar. Aing dia kacang tuh ribu tuh si Kardun mah Kardun nu arapal makanya obat-obatan loh dun segala yang mudik deh lebaran padahal masih jauh hei non kuy saha Gaganti si Kardun. nah pas pisan kebenaran orang duh ya dari kula sok ngobrol lah mana ya doang kopri opo ora nganter akang saya ngarana jang pas isan yuk kebetulan dia di pula jadi si Kardun anu biasa gawe di Pak Haji nya manehna teh balik ke lemburna ngomong nama yang lebaran di ditu cenah ting nya amun geus ngomong kos kitu meureun cuti sabulaneun sedangkan kebon anu ngurus daek teu maneh misalkeun amun ngurus kebon ji heeh daek lagi kepada pegawaian deui lah nya heeh
sementara gitu iya mah. Satungtung si Kardun can datang wae. Kamen geus si Kardun datang. Oke tinggal ngobrol jeung si Kardun gitunya. Cek mana cek ngurus kebun anu belah ditu ke serah ya ku Paji diarahkeun lah Kardun. Ayo. Kebunnya mana wae, Ji? Loba kebun mah tuh di dieu mah. Ya, wayahna aya digawe di Paji mah dites heula nya. Sembarangan gawe di Paji mah. Main asal si nya kudu dites. Tebak gerak wae. Gampang heuh. Jadi ambe digawe teh lamun aya gerak-gerik nu maling teh nyaho yo. Tinggi jelas ieu. Oke. Rama yo. Mancing, Ji. Layangan. Lain. Apa sih? Batu coklat batu. Ah, lain naon. Ayo naon? Motor. Benar. Bon. Motor. Jadi orang teh keur nyelah ya. Ngapot motor heula. Hah? Ya. Hah? Ayo sekali deh, kumaha sih? Buka dua. Satu, Ji. Lain. Antri. Sepeda. Lain. Ayo naon? Tingalikeun gerakanna. Masuk mobil. Lain. Aing budaya. Naon? Eta Ji, kayaknya Naon? dorong sepeda. Nah, benar. Ya tingali tah, ya tingali muka panto. Tuh. Asup ka jero nyokot sepeda. Tuh. Ya. Aing Duh, ya sekali deh. Aduh aing. Suka tilu ya, terakhir kudu bisa ngajawab ya nya. Oke lah. Mudah-mudahan bisa, Ji lah. Enggak atuh. Mal pinter-pinter ki carana mah. Ya. Lain. Naon? Ayo. Pri naon pri? Jawab ayo. Hah? Ya, tingalikeun. aing. Ya aing. Oh, naon? Aing. Naon? Tugas leting. Tah, bener. Hah? Kumaha yo kok arek gawe aing ripuh ki atuh carana. Kumaha? Pri aus. Pri. Aduh aing ya. Yang geus kieu. Kayak mulai gawena paling minggu hareup. Nya. Ah. Ya. Sayahna we lah. Ai gawe jeung wajib mah bebas, santai. Udut dibere. Sangu dibere. Bulanan paling gajina. Yang ningali heula pagawean atuh. Cenah naon geus ningali gaji mana masih. Ade, Zaman modern, Ji. masih ke si Kardun. Kasbon. Masa si Kardun kasbon. Asli si Kardun. Waduh.